Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para kasepuhan, para guru, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur hayu orang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugi salamina dijurakeun ka baginda urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu satia sampai akhir zaman. Jamaah pangaosan rahimakumullah, alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui anu mudah-mudahan kumpulna urang diberkahi diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana hancana masih kene dina surat Al-Waqiah ayeuna ngawitan dina ayat anu ka 86. Falaula in kuntum ghairu madinin, mangga urang kawitan. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula in kuntum ghayra madinin.
tarji'unaha in kuntum shadiqin. Fa'amma in kana minal muqarrabin فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين صدق الله العظيم. Allahumma rahamna bil Qur'an manggayeuna urang tingali makhrajna panjang pondokna hiji-hiji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula matobe ngarep-ngarepana lipanu bisa kalimat eta ngaranna mad jaizmun fasil ing ikhfana ikhfa tabau dartina ing najra ing mata baru beda ing kung nu ieu ma ing nu itu makung beda ing kuntum mimpai ngarapan kapaugin izar kuntum ghayra madin warkat panjang nak ngarana mantabai madinin mad arid ni sukun taw tafkhim tebal tawji jim tarji'u dua harkat mantabai tarji'una sarwa jengdilu mad jaiz munfasil ing ikhfa taba'ud ing kun ikhfa taqarrub ing kuntum izhar shamat tabi dua harkat diqin shadiqin mad arid bisukun fa'am gunnah fa'amma mad jaiz munfasil ing ikhfa taba'ud ing ka martabe dua harkat ing ka dua harkat panjangkeun ing kana minal al-qamariyah muqarrabin mad arid ni sukun farauhun tanwin pes ngarepan huruf wawu ngarana idgham bi gunnah
wa raihan dua angkat mantabai wa raihanu idgham bi gunnah wa raihanu wajan gunnah wajan natu na'im ain na'iman arid disukun wa amma saru wa man jaiz munfasil wa amma in iqbatabaun ingka dua harkat panjangkan matabai ingka namin nun pangarban huruf alif idhar ngarana min aus sod aus ha dua angkat matabai min ashabil al-qamariyah ashabil yamin mad agen disukun fasala dua angkat matabai fasalamul idgham bila gunnah fasalamul laka min izhar min aus sod ha dua angkat matabai ashabil al-qamariyah ashabil yamin mad arid lis sukun panjangna bisa dua bisa opat sareng bisa genep harkat eta tadi makhrajna sareng panjang pondokna ayeuna sakadik urang kana arti kana isi kandungan kana tafsiranana wallahu a'lamu bimurad bidzalik minggu kamari bahwa Allah teh talawi dekat kasih mayit tinimbang aranjeun kabeh ngan hanjakal marane mah teu bisa nempok kabeh ayeuna falaula in kuntum ghaira madinin maka lamun aranjeun teh eta ayan teu aya anu nguasai kabeh tarji'una in kuntum shadiqin maka lamun anjeun ngarasan teu aya nu nguasai henteu aya anu ngendalikeun tarji'una maka balikeun sok mangga etaruna kana jasadna deui aruhna nu geus aya dina genggerongan balikeun deui mangga ari anjeun mampu mah in kuntum shadiqin lamun aya aranjeun kabeh eta bener kabeh cek Allah sok mangga lamun kira-kira anjeun ngarasa bener mah ngarasa teu dikuasai ku Allah ngarasa bahwa akidahna bener mah bahwa teu dikuasai ku zat nyata ku Allah mangga atuh sok mangga balikeun deui eta ruhna kana jasadna cek Allah kitu nya nyata di dieu teh dijelaskeun ku Syekh Nawawi aya falima la turaddu naruha ilal jasad ingda bulughil hulqum maka kunaon teu ngabalikeun deui anjeun kana ruh ngabalikeun deui ka mana kana jasadna nalika tos nyampe tasiru kana genggerongan lamun kira-kira mampu mamangga balikeun deui mangga fa amma in kana minal muqarrabin maka napon lamun aya eta si mayit termasuk kana golongan muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu naim anu golongan muqarrabin mah menang kabagjaan menang rezeki nu loba jeung surga anu pinuh kani matan ay fa amma in kana al majzi minal muqarrabi sabiqin falahu rohatun anu jalma termasuk kana muqarrabin mah eta meunang kabungahan meunang kabahagiaannya terus nadai wa amma in kana min ashabil yamin jangan nepon lamun eta si mayitna aya termasuk kana golongan
kanan nya golongan kanan eta golongan anu hade golongan anu bagus ari muqarrabin mah nyaeta jelma-jelma anu ti heula asup Islam anu ti heula iman ka Nabi nyaeta yulazimunaka wala yufariqunaka nya wa in kunta ta'ala martabati minhum muqarrabun mah nyaeta anu ngabarengan ka Kangjeng Nabi anu teu pisah ti Kangjeng Nabi eta ngaranna muqarrabun. Lamun golongan kanan mah umat-umat anu ayeuna umat Kangjeng Nabi walaupun teu ngabarengan hirupna jeung Kangjeng Nabi tetapi akidahna ajaranana syariatna eta nyambung ka Kanjeng Nabi ta eta teh balesanana fasalamul laka min ashabil yamin maka ari kasalamatan eta pikeun anjeun aya nu ngartikeun deui maka salam ti malaikat salam ti Allah pikeun anjeun wahai golongan kanan tamu muqarrabun jeung golongan kanan mah eta mayitna bakalan senang di akhiratna bakalan asup ka surgana Allah ngan anu ti heula mah muqarrabun heulan terus muqarrabun nu ti heula ta para sahabatnya kemudian bedituna ta kemudian ka dieu ta urang mah asup kana golongan ashabil yamin golongan anu kanan eta ge lamun nurut kana syariat lamun teu nurut kana syariat mah jauh ti ajaran agama eta mah asupna bakalan kana golongan kiri ngan mudah-mudahan bae urang asup kana golongan anu kanan anu bakal menang kebahagiaan menang kebahagiaan mungkin orang asup ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala kunaon digolong-golongkeun kitu karena memang ke di yaumil kiamah eta dikumpulkeuna atuh ke jeung pemimpinna masing-masing lamun jelma teu asup kana golongan mamana engke eta di akhiratna ge bakal dikucilkeun contohna saya mah mencil bae sorangan bae atuh teu boga kelompok lamun golongan tukang ngaji ngajina jeung nu golongan ngaji deui aya benderana anu tanggung jawabna tah gitu makana sugan urang asup kana golongan anu kanan ngabarisna beh dinya gitu sehingga orang asup babarengan dihisabna urang baris nguntui di dinya nya dikumpulkeunna di padang mahsyar urang kumpul babarengan kieu laju pas kitu di absenan dek dihisabnya pas dek ditimbang urang baris babarengan sugannya itu mudah-mudahan bae ari eta mah nu teu asup kana golongan pangajian cenah wallahu a'lamu bishawab nya mudah-mudahan aya manfaatna kirang langkung nanjukeun diapunten bilih aya kata-kata nu salah nya saong sulan deui sim abdi selaku manusia biasa bilih ieu penutupan pangaosan ayeuna nya Rabu Payun urang tos patenon ngaranna teu patepang di pangaosan sim abdi secara pribadi nyuhunkeun dimaaf sareng dimaklum tina samudayaning kalepatan baik anu sengaja maupun anu teu disengaja itu pun jamaah insyaallah tos dihampura urang siling hampurakeun tamung sakitu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.